aman lain ucok lain odong lain Dodi yang disebut Dodi naon dari sono urang mana maneh Dod Cikampek lain Subang lain Sumedang budak Ciamis. mana tuh Ciamis oh ieu teh Ciparai panjang teuing Cianjur Ciamis urang dieu oh naon di teh oh urang Bandung laguna halo Bandung eta lo Bandung atuh di mana di Bandung na hah Ciparai lain Gede Bage lain jauh-jauh Arsya Manik Cipamokolan lain Cipamokolan mana tuh Boron Majalaya eta Barono Garing Boronong Garing bener oh bener ai maneh naon ka beuki teh tutut lain naon ketan roti bakar naon roti bakar gorengan sisok lagukeun naon Solena ai geda benar Solena Solena poho deui tobat deui benar Solena geus boga ka Bogo maneh di mana jauh di mana Gede Bage urang Sumatera bener ai karesep maneh naon kukat kukut manuk naon oh buuk lain baca buah gitu manuk naon yang calecek lain bisa kumaha beli di sadana teh Korea oh soang jauh aduh monya soang di sadana gitunya alah ampun jauh hah cager oh sawang suna masuk hah ulah tong panjang teuing atuh bete maneh teh rek itu naon atuh teh oh maneh teh hitut naon atuh nasi teh bodoh-bodoh teh goblok hampura aing moali hayang ngisi aing teh goblok teh
Sakitu geus dibere. ngerti aing. Sakitu geus dibere isyarat. Sakitu kenang beberebetan teh kumaha ka denge. Datang aing teh mun jara rempling sararea hayang dikenangan uing teh ade. Oh sok atuh. Hah? Oh sok atuh giga kanya. Urung kada tadi kumaha. Tah, gina gitu mah. Hei, aduh, nuhun katampi lah. Bener gitu dah. Aduh, nuhun mun nara rincak ieu. Nuhun. Iya. Dek, nah da dikenangan bieu teh sia teh. Hah? Maneh bieu teh dikenangan, hebat teh tukang kenang teh euy. Bener tepakna euy. Saha teh euy tukang kenang tarik di bon ku aing saha ngaranna? Eta teh Berlin. Hah? Berlin. Oh, Sutisna. Anyaan budak sia meureun. Nuhun urang mana teh Sutisna teh? Di Banyaran Berlin. Hah? Di Banyaran. Jauh atuh Lembang mah. Di Banyaran goblok lain Lembang. Aduh, kumaha teh dikumpulkeun teh aya naon? Diuklanan, diuklanan. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa maneh maot? Nah, nepi ka dibeakeun ku sorangan budak teh. Oh, budak teh ampun. Musingkeun sia teh goblok. Hah? Sia musingkeun. Nya atuh. Sarua di bapa maneh teh maot. Hihihi. Mun pika geuleuh. Naon panyawatna? Saha nu maot? Nya atuh. Saha nu maot? Liper. Oh, atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun meureun kurang oge. Goblok. Awa nu maot awa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos sabaraha sasi. Awa nu maot saminggu. Aje. Beda-beda teuing. Keun bae tong diceungceurikeun. Da meureun katuturkeun kurang oge ae-ae. Tong diceungceurikeun aje. Anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Aje. Ah gitu amin gitu. Kalau beuki parna goblok. Kalau beuki parah sih teh. Untung kata kamu baturan cinta BC. Kumaha ya teh bakal laksana urang jadi dewa teh sararea. Diuk. Yo.
murid ngatur ke babak coy kulan diuk. sidik nu gelo denawa sambiang merbayaksa denawa sambiang merbayaksa sikap pedang tamsir kadabini Chandra Sapangalim denawa balap-balap Batara Kala anu ngahaja dikerid nyaeta pikeun ngarebut ka kawasan sawarga Maniloka unirahangan nikah kumaha cenah geus hasil urang dunungan urang kudeta geus hasil acan kumaha urang sarerea urang sami bunga-bunga sabab dina waktu ieu teh urang dunungan urang teh geus hasil ngarebut ka kawasaan sawarga parantos ngalihingihan kursi karajaan sawarga. Oh ya asik aduh urang tereh bakal jadi pejabat tinggi tertinggi urang bakal jadi dewan. Nah siang rugi maneh daun ya jadi dewan mangke kumaha lamun drag-drag jantung. Nah kapan di mana aya budak geuning mangi karewasa sok dewan sawan damai nah sia teh kabina-bina teuing ai sawan mah di luhur geuning haseup awan mah dalang eta mah putra Dede Amung atuh wawan mah di mana urang ning rek paseang ning tong wawanianan dilawan tak kitu ya denge kusya di mana urang sadaya geus jadi dewa sok maneh hayang jadi dewa naon uing mah hayang ngebor hayang nyieun cai nu murni beres atuh ai maneh uing mah lamun dipercaya kitu oge hayang ti bagian pertanian maneh uing peternakan melak naon melak kungkang jangan naon atuh
kungkang tengenah teteh disiupan dipakai coy sama kangkung atuh tama. Nah sia teh Kudu beda kungkang jeung ai kangkung mah naon ai kangkung mah di mana urang ning erek ka hiji tempat tuluy kaliwat eta teh ka kangkung kalangkung. kalangkung. Nah sia ai kalangkung mah di mana urang lempang deket lampu geuning ai sok aya kalangkungan kalangkang kalangkang tama. Nah sia teh Jauh-jauh. jauh-jauh tina kalangkung jadi kalangkang. Pan aya laguna kalangkang mah naon boga ka bogo jauh mun tas laut leuweung gunung boga ka bogo jauh nya mah belegung ai kalangkang mah kieu mungguhing Dina impi. dina kieuna teu nyari sia teh bina-bina teuing atuh sia teh. Oh, ai maneh mah ai dahar jeung uyah wae tapi hirup teh uyahan. Kumaha? Lan, kumaha? Geus birat, geus birat, geus birat, geus birat. Ararinit, ararit, ararinit, ararit. Eta geus birat, ararinit. Najan mungkir, geus takdir, najan mumpang, geus kadar, milik diri bagja awak, milik diri bagja awak. Indo, 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 deng deleteng, tumila reungitu mah. Deleteng, tumila reungitu mah. Cing lagu naon? Lagu Ya, lagu saka inget teh. Aduh, Dek. Ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat. Laksana aing kanu ceking deh. Laksana. Mangkaning widadari mah cara reking. Oh, cara raking atuh awakna ge. Sabab aing nya ge buta aing maloba dedeleuan. Jeung alus dedeleuan. Halus tara kanu goreng. Beda deui jeung jelema anu rupana kasep tapi dedeleuanna ruksak. Pindah mangga hacurkeun. Mah pangabakeun ka unyu. Jang mengi. Salira panjenengan ulang. Gusti, Loba bagadang teh. aya prajurit mengi. Aya. Lain teh sangka aing ayeuna boga prajurit mengi. Mun urang mah tong ngilu rapat atuh aya nu eungap mah. Kunaon maneh teh atuh? Hai pieu mah abdi teh aya nu ngondang. Kana ai abdi teh mingpin Singa Depok. Alah, wati robot. Ai teh ditarima da duit atuh kumaha. Ai pangabutuhan da gede teh. Tobat geus diurut acan. Acon. Watir, loba tinggal rokok. Dina tongong sanes. Aduh. Dina naon atuh? Teuing da geunah. Pinah-pinah betul. Lain diurut goblok dicoo meureun teh mah. Mane balik diurut digelang bener. Kubaran ku ucing. Nama si kene aya nafsuan ari maneh. Oh. Halo, sakit geus kolot. Teleh ku budak ngora. Allah, watir. Tobat watir pisan sia. Kamari teh Ngora deui siapa? poe atuh da katiisan terus hujan jeung hujan. Komode katiisan mah penyakit kitu. Atuh ku kituna. Lain mengi anjing medut sama sia teh. Menyambut telur di handap. Oh yo gitu. Wah, Duh nah eta urang royom. heuh sora teh mah beakeun ku sorangan. Sadayana baralaga jalma. Aduh, jalma ayeuna mah balalang. Hayang katangar. Hayang ngatangar baraya. Kieu ye sabenerna cobi.
Kita ngomong atulah. Ya nginum pepe. maneh dilarang ngomong ti samet ieu Si kacengkang. Beki tarik. Nginum spertus kayaknya. bisi maneh teu percaya hayu urang buktikeun nyaeta aya jelema deuleu di perbatasan geus abus ngaliwatan perbatasan teu mawa naon-naon meureun eta jelema urang pariksa identitasna Urang mana teh? Urang mana? bisi lemah sae urang aya nu ngajajah ku bangsa manusia Teu widi. tak kuha sakitu ayo siapkeun tanaga jeung pikiran ngan omat anu meungi dilarang ini Nu boga penyakit mah kuran cicing. Sakur Haji Dayat. Istirahatkeun heula. lamun abdi teu mios ai gaji moal dipotong Ingat kana gaji mah teh. khawatir geus dipariksa maneh Aya nu urang. Alah. geus hasil pemeriksaan TBC Oh, TBC paingan. Paingan atuh rada begang. ai TBC teh teuing burut geus tong dituluykeun sia Teuing bau. Tong dituluykeun hariwang. Sasangkeng si eta mah teh. leuheung kene abdi kulut gede abdi mah penyakit mengidap loba kutu Waduh kan bae tah mah. Geus tong ngomong masa gandeng. tah eta wayahna sararea siapkeun tenaga jeung pikiran disuriga pisan eta jelema teh sabaraha urang eta jelemana ceuk aing tong ngomong siapa Ngomong bari jeung eungap mah atuh. Tong ngadengekeun ya. sabaraha jami bulan gusi subhanallah toba Aya nu teu meungi muni nyengor. Bating lagu gede. Bener. bana ramutan eta mah tiroyom kumaha geus kaala ramutanana ora tuh Allah, eta opat tangka teh terus ditawis 2,5 juta usaha kudu gelo nu mau teh jadi oge kuat nah Cowong teuing. rupa-rupa. baralaga asa katanggarna Sirik ya Mas. jahanam Do, ya masakaran balaga. ayo bejaan anu sejenna eta mangkluk urang tanya di mana mangkluk Gusti ayo pada ai uing hayang disuntik ka mana Ka puskesmas. Kajang alan pangmawakeun gitu lah. wa aing suntikna ai jarumna mah ku halu kurang dedetkeun kana liang pedut maneh Aduh. tapi nabina dulu eta mengina kadenge ka dieu Di bawah lumpang kalah tarik. bias besi berapa Ajeuk kumaha parantos siap menawi sajumlah ulah di balak tam-tam si ka pedang tamsir kada berita sapana limpung iya ulah tutunya siar nu goreng perlu dising
Ayah. Yang Darkem, Ayah. yang Robot, Ayah. Yang doyot. anu teu boleh ayo api doyot. Ayah. Api dayat. Ayo, Pak Haji Wahyu ge ayah. Pak Haji Wahyu, Ya, urang Ciangkong ayah. Pak Haji Oman, Pak Haji Oman Sinada di sana ibu aja naya. Pak Haji Agus Leobek, Iya Bang. ayo banyo, Ayah. Jabantis aja. ayo. Engget. Nyimpen barang di petian. Nyadiri masih cari ngeci masih ngemong ya barang peti kajeng jangan ada sangerang gadah di hati. Enak gini ya, sedih sudah tua. Oh, atuh pengantenan we. Ulah. Dan hanya kawe, Naon? sok jadi objek ari seniman Jawa. Oh, aya we nu ngobiek dina seni teh. Aneh. Tapi parandenek itu asa kaharti we. Oh, Oh, asa ulah gede teuing we. Lucu si capek. hari jang Robot aja ya. Aya. Cing buru-buru cager gitu. Oh, burukan teh. Bejana cenah sakit. Teu damang wartos. Kamari cenah bejana di rumah sakit. Semohon. Ulah dadai kanan bot ge magering deh. Ripuh, Oh, Tong gering gitu ah. ubaran bot. nya ubaran kunaon. Tong kayang gering ah. Kudu kan kalapa hejo. Oh, ya. Ditingangkeun cenah. Atawa kudu ternak singa. Di kumaha teh we jeung ternak singa ka Insya Allah dikerekep. kadege ke ternak singa teh. Eh. Kang Dawud, aya Kang Dawud. Aya. Dawet. Nuhun. Urunyo. Sararumping ses ya. Nya eta kulan. Ses. Mang Ojang, aya Mang Ojang. Oh, Bapak Bupati. Mang Aya. Ojang Sohane Bapak Bupati Subang. Laras aya. Kan ka panggung. Ayo, Bukan teh eta nu gawidian teh. Pak Haji Sepi Gumira ayo. Aya. Eta Pak Haji Gunade, aya. Pak Jaya Sasmita, Aya. Pak Haji Boy Gunarso. Aya sawargi-wargi. Sami tadi Jaya Sasmita. Semua sawargi-wargi. Pak Haji Ari Jaya Sasmita. Aya. Pak Amir Rasmita Grup Wado. Aya. Burukan. Aya urang Wado ka dieu. Aya. Parkina Ade kene. tena ge ti bagadena ya. Kang Budi Rotan aya. Aya kan Budi Rotan. Wanaya Layung Grup. Aya. Pak Haji Darkin enggak ada. Kang Haji Pepen Tanggulun. Aya. Wah Hasan. Sumpi. Kang Open Tijabong. Aya Tijabong. Haji Darkin. Kang Ade Tenda. Aya Pagaden. Hoi syukur. Namurukan teh. Eta lurah awe ka dieu nya. Cirangkong. Nuju ka kandungan teh urang Cirangkong. Aya Paji Wahyu. Orang teu sasihna. Kamari ge lahir di WC sakali. Aya. Ngan anakna buru sutuluy. Baru situloy. Di ngaranan Naon teh teh? Raden Pedut. Ayo ayo. Lahirna wucelian. Allah. Baralaga. Aduh. Ya urang Subang balalaga. Enggak. Ulah. Wah. Ya. Kelas kakap.
naon teteh kelas kakak teh baraya oh aya araraya aya jalmanya oh araraya perbatasan aya perbatasan wayahna sangkala oh jalma bahaya teteh jalma bahaya yo aya aya salapan jalma ngababakan oh bejana aya ngababakanana disirakong lain ditambah batas dengan ani balad robot gitu ngarariga teh ya dina singa depo selek gini dina teh wong singa sisingaan sisingaan oh lalu lucu teh meureunnan hayang ngising manehna teh ai selek dina singa ai selek di merecet eta wong singa alah bejana bantis dagang sangu dinya ditamakannya sama bekar harus buka rumah makan rumah makan naon Mekar Jaya Mekar Jaya Jaya segala kehakanan ada abdi kita barang hakan ya mantap barang dirinya mantap mantap Allah burukan aya dagang panggang ayam panggang ayam bakakak ayam bayah ayam bayah ayam bayah babat lele tungir ayo dibayar aja ayo aya wakabulnya aya wakabul aya dukun kasepuhan Bandung kopi rasa namanya acoy kanut enak rasanya teh meni acang nepi urangnya ke kampung Tumarima Tumaritis Tumarima Desa Tumamprak Kecamatan Serah Bongkokan Kampung Tumaritis bro urang gentian eta enong Semar teh si eta mah pokona manuk itu mahal kecil asa dibere duit keur saminggueun dibikeun tidak enok tidak lama bere bease sakinta lumayan keur para japati gitu iya karena hak batur atau kenaik tahu bisa pusi jadi jelema kapan orang terenepi orang calik yadi mangga aduh
teh kena buka mata. Kadang ngeuran. Geus kana rumpuh sararea. Baratos sadayana kayaknya. Culu kana waktu anu tentukeun datang mangsa anu direncana nitiwan Siril Panang Mustari. Jauh di jugjug angang di teang sanajan rupa-rupa nu kasorang di perjalanan. Teu burung nepi. Ya. Wayahna anu penting cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Nu ngalacak-cak nyeri huntu laun-laun anu nyabok. Alahna ai kolosok dileuwihan wae. Ai teu leuwih kumaha? Apa nu diteangan teh ku sareng ge pada leuwih. Sudah puguh jauh apa kemang Karawang Tobang di teang dapuguh anggang najan hati mikasono dapuguh awis patepang Pak Haji Bang Sulaksana Bekasi awis Abah Uyat di Sumedang aya Kurawa samia pada merbayaksa samia merbayaksa setengah harga Aswata Majaya Wikata Citraksa Citraksi Citrasoma anu disesepuhan Kurasidrona kautus ku Prabu Duryodana hasil tataros ti paranormal yen nagara bakal waluya masyarakat bakal salamet tekaan samukala asa kagungan hiji pusaka Semar Badranaya anu disebat endong Semar Badranaya ngandikan kumaha ya kumaha ulah letik hate sararea Percaya kepada normal teh. nya eta sararea geus pada apal sawarga Maniloka cenah ayeuna teh aya nu kudeta putrana ku anjeun Otipati Batara Guru anu ngaran Batara Kala ngaberontak di sawarga ngarebut kakawasan sawarga
meureun eta politik eta politik kumaha politik meureunan geus capek we jadi pamimpin geus seubeuh teuing tuluykeun ku anak api-api kitu nya ulila teuing teh strategi meureun eta mah bisa jadi aing ngaran-ngaran politik mana hese diuji na ese diterka leuwih cantik lemes ngan ieu mah malahna urang sararea sabab ai batara kala teh jelema kanibal kanibal ongko radikal ongko beuki daging jelema baheula manehna hayang ngakanan jelema ta ayeuna bisa jadi ku ayana geus jadi pamimpin di warga teh bakal ngakanan jelema bakal beak tadi dunya hiji-hijina jalan anu bakal bisa nakis karena serangan Batara Kala menang tatanya tiditu tidieu ti jelema tinu menang dipercaya yen urang sararea teh kudu nyeka enong semar wah sakitu omat jeung bisa ngolona eta enong semar Batranaya orang gentian ku harta kakayaan nu saloba-lobana asal eta enong semar Batranaya kapibana jeung kabawa ku urang ka nagara aslina ari sabab cenah numutkeun beja ti urang dipercaya eta enong teh lain saenong-enongna lain saenong-enongna anu mawi ku urang ayeuna dek diolong bisi kapiheulaan ku Pandawa sabab lamun geus kapiheulaan urang bakal ngege curug urang bakal pinangi jeung mara bahaya anu leuwih gede numutkeun beja deui tina menang dipercaya eta enong semar teh tong boro jelema hiji dunya bakal abus kana eta enong jadi eta enong luar biasa pangawasana itu nih sarere ayeuna mah geuninganan para wargi eta enong semar Batranaya da urang entah ayeuna bukituna wayahna ulah ara jeung subaha urang ini tinitan supaya tereh nepi hayu urang ini eta harta kakayaan sadiakeun nya eta keur mere semar saanak anak tagening cu pake gumujeng paingan atuh paingan dah kumaha wa abong kena hariring lain nu kuring dupi haleuang lain nu urang nya cu sumuhun hariring nu maha wening haleuang nu maha wenang ta eta wa bil ceuk kata-kata cu kumaha kulan ulah waka suka seuri mun can panggih jati diri deh sumuhun leres wa saperti nu teu sapira teh basa teh sumuhun tapi maknana ageun
anak dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang makna teh jero kumaha teteh gua bulan pangna kajadian urang ngamarudah masyarakat di negara teh eta teh hartina geus kalengitan jati diri eta teh gua geus leungit jati diri bangsa urang teh jati geus kasilih ku junti ai kurungna kurung titiran ya gua ai kurung manuk titiran eusina teh incuing uncuy ta eta geus teu saimbang tah haji kaayaan dunya geus teu saimbang hartina geus dengdek geus teu balan deui ayeuna mah geus teu balan deui ayeuna mah ujang laras gua kurupi-rupi ka nyawa jelema geus murah tos murah gua geus teu ngarasa dosa ayeuna mah geus leungit ajen diri leutik ringkang gede bugang sumohon tapi parendene gitu genteng-genteng ulah potong ulah najan begeng ge ulah digotong ya ju nah eta gua ho wa mah rek pacuane ka barudak dah kumaha gua neun kadeudeuh nuna kanyaah nitip ka asih kamar urang kali nu rek neruskeun dina seni regenerasi tenang empe korehan gerak korehan ilmu nasing nepi ka panggih moanya moal lebar wampe papangih-pangih ajang lamun panggih keur si ujang si ujang eta dawa mah tos sepuh wa mah geus sakieu kakolotanana awak wa mah ayeuna meureun panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureun anu mapageun ucuk nanakeun wa teh tereh balik sumohon pindah kana kitu wa geus seueur nu karaos geuning wa ai 50 ka luhur mah tina sumanget ayeuna geus ngurangan geus rada nahnai wa geus rada nahnai atuh ka penggemar wayang golek anu di mana wae ayana kumaha wa wah ngagupai dah kade ulah poho kana budaya sorangan sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana ulah dugi kacul dog-dog tinggal igal ulah dugi kacul dog-dog tinggal igal nyacu sumuhun ho pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang pikeun ngageuing kabudayaan di urang da puguh urang teh tadina nagara bukti sajarah nagara dina basa Sunda eueuh atawa basa Sunda aya anu teu bisa di Indonesiakeun laras ku beungar-beungarna basa Sunda teh kitu laras malah lamun di bahasa Indonesia keun teh teu ngeunah ngeunah cawerang kadengena cawerang ka kupingna teh wa model cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok apaan teh hese model putri geulis gagaweran capetang tar nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan meme urang init geus nepi model kebo mulih pakandangannya muncang labuh kapuhu keris manjing warangka hese cek bahasa Yunani kuno mapasapah Yunani kuno ex nihilo nihil pit back to back sitea tetecu oh eta teh kembali ke semula muncang labuh kapuhu teh mun cek bahasa Arab beureunan makanna ala makana cek bahasa agama mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh geuning laras nya ujang nu mawi dina leresan dia sok ronjatkeun neangan deui tarekah kumaha carana sangkan wayang bisa terus bisa nanyer gali
Dina Wanda nu anyar dek kumaha bae oge bebas da ari wayang malain Quran anu teu bisa dirobah mah Qurannya cu da eta mah absolut dogmatis mutlak hudan mun teh mah aya nu nurutan ulah emosi kapan tadi ge hariring teh lain nu kuring haleuang teh lain nu urang nya ujang sumohon eta tong borok kitu geuningan ayeunangan ilmu mada puguh nepi ka negeri Cina cenah geuning nya cu tah geuning eta urang Perancis kadarieu dengan ilmu urang Australia eta teh nareangan ilmu merukan teh heeh ngan maranehna mah jara di duit juta-juta nya cu jang kulan oh tak kitu ti uasa para kansa ucu mudah-mudahan mereka payun tiasa ditepangkeun deui nya ujang ai deuleu itu urang Majalengka aya urang Majalengka eta tapi urang Sumedang bapak Ade Barkah aya Ketua DPRD Cianjur itu Bapak Haji Yunus Majalengka mudah-mudahan sing jadi bupati amin titipe ka urang Majalengka nyata Bapak Haji Yunus laras amin aduh ya ulah Bapak Haji Ade Firdaus semua nuhun ucu ujang kulan cing wa naon wa sono ieu ka Pak Haji Sidik kaki umbaran sono ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan laras atuh geuningan itu Pak Haji Rukmana aya aya nuhun ujang nuhun